Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana tepang dangu di sarang emang di acara anu maneh nyaeta acara dongeng Sunda di balena dongeng Mang Otong channel. Puja syukur urang dugikeun ka Zat nu Maha Gopur. Mugia sagala lengkah nu salah tiasa kenging panghampura ti mantena. Amin ya robbal alamin. Teras urang sadaya dipeparingan yuswa anu panjang tur barokah, rezeki anu agung halal tur barokah, oge sadaya nu tiasa janten kaendahan dina kahirupan urang di alam dunia kangge milarian bekal ngalajengkeun ka alam anu salajengna. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu satia manco, satia hadir terus nyoret kolom komentar, oge satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Oge kanggo dulur dangu sadaya anu nembean manggihan atanapi nepangan dongeng Mang Otong channel, mangga diantos subscribe-na. Teras dilajeng toel tombol loncengna sareng gambar jempolna, diteraskeun curat-coret di kolom komentarna, kritik lan saran diantos pisan ku emang di dieu. Ayo urang teraskeun cariosan di jajar carios dedemit leuwih buyut bagian anu kasalapan. Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Sumohon Kanjeng Dewi, abdi paham. Laksanakeun ayeuna keneh, tarima ieu endog. Mang Kosim gancang nampanan endog sagede endog soang eta. Endog diasupkeun kana kaneron. Gujubar, kadenge sora anu ngagujubar kana cai. Mang Kosim gancang ngaliuk. Panon Mang Kosim buncelik sabab Dewi Makarawati geus teu katempo deui jirimna. Anu katempo ku Mang Kosim harita hiji buaya gede anu keur teuleum ka jero cai tuluy ngiles asup ka jero walungan. Waduh,
sigana aing teh biasa rejeng siluman buaya. Mang Kosim ngagerentes dina jero hatena. Kagok asong, nu penting aing bisa beunghar. Da buhayana ge geulis sarta rasana nikmat pisan. Jauh pisan jeung pamajikan aing mah. Aing kudu gancang ngalaksanakeun parentahna peuting ayeuna keneh. Mang Kosim lempang gancang teu sirikna satengah lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sora jangkrik masih ngagelik ditembal ku sora cihcir, dialokan ku sora londok jeung caring cangkas nganteur inditna Mang Kosim. Hawar-hawar ti arah leuwih buyut kadenge sora anjing babaung mani melewung. Au. Au. Mang Kosim terus lempang mapai jalan lembur. Pas dina pertelon manehna ngaleok ke belah kenca mapai jalan anu berasna ka jalan gede. Kaayaan sepi jempling sabab wanci geus peuting. Harita wanci sareureuh kolot nu kadenge ukur sora cihcir jeung caring cangkas, sakali-kali kadenge sora beluk di luhur tangkal. Mang Kosim terus lumampah tekadna ukur hiji gagancangan ngalaksanakeun panitah Dewi Makarawati tuluy balik ka imahna, sabab pasti anak pamajikanana dedepeun di imah. Anjog ka jalan gede, Mang Kosim culang cileung. Kaayaan jalan sepi taya kendaraan anu ngaliwat, somawona jalma anu lempang mah. Da zaman harita mah wayah sareureuh budak ge jalan gede teh sepi kajaba meureun di terminal atawa di pasar. Aing kudu nyimpen ieu endog dina jajalaneun anu sakirana ieu endog teh bakal kalindes atawa katubruk kendaraan atawa kapanggih ku jalma tuluy dibawa balik. Kudu dina parapatan atawa pas dina belokan. Parapatan mah jauh ti dieu. Leuwih hade ku aing disimpen dina belokan bae. Mang Kosim lempang mapai jalan aspal. Sawaktu manggih belokan, Mang Kosim ngerandeg. Manehna culang cileung sakedeung. Sanggeus dirasa aman, Mang Kosim ngalengkah ke tengah jalan. Manehna cingogo di tengah jalan pas dina belokan pisan. Endog dikaluarkeun tina kaneron. Sawaktu rek diteundeun dina aspal, Mang Kosim ngahuleng. Jalan teh rada mudun ieu teh. Kendogna bakal ngagorolong ka lebak atuh. Duh, neangan deui belokan kitu atawa cobaan heula sugan we teu ngagorolong. Mang Kosim pindah cingogona dina bagian anu mudun. Malah mah Mang Kosim jadi ngorondang sangkan manehna teu labuh. Endog teh lalaunan ku Mang Kosim ditunda dina aspal. Leungeun Mang Kosim anu kenca geus sayaga pikeun newak endog lamun seug endog ngagorolong ka lebak. Lalaunan leungeun Mang Kosim ngaleupaskeun endog. Aneh bin ajaib, endog teh nangtung ajeg teu oyag-oyag acan, boro-boro ngagorolong sakitu jalan teh mudun. Leungeun Mang Kosim noelan endog, manehna masih salempang lamun seug ditinggalkeun eta endog ngagorolong ka lebak. Tapi tetela endog teh kawas anu dipatri kana aspal, sanajan ditoelan endog teu oyag saeutik-eutik acan. Bener-bener endog ajaib anu bakal ngarubah kahirupan aing jadi jalma jegud, jalma pangbeungharna di lembur sugih mukti.
gerentes Mang Kosim dina hatena. Jung Mang Kosim nangtung saterusna manehna lempang ninggalkeun endog hasil hubunganna jeung Dewi Makarawati. Mang Kosim lempang rurusuhan nuju ka imahna. Sapanjang jalan manehna nyiaran akal pikeun alesan ka pamajikanana lamun seug manehna ngadadak beunghar. Teka catur di jalana Mang Kosim geus tepi ka imahna. Bi anah anu ngadago ditepas gancang tumanya kasalakina. Akang kamana heula akang teh? Wayah kieu kakarak mulang. Nanya ka Mang Ukri, cenah teu apal da teu panggih jeung akang. Anah, akang teh boga beja anu hade. Ke ngadongengna. Ayeuna mah akang rek mandi heula. Jieunkeun kopi we heula nah. Tiris ya. Walon Mang Kosim bari nunda kaneron tuluy ngalaan bedog jeung arit. Beja hade naon Kang? Sok nyieun panasaran kitu akang mah. Pokona mah beja nu matak gumbira. Sabar heula nya, akang mandi heula. Carepel yeuh. Barau kesang. Mang Kosim ngaleos indit pikeun mandi. Bi anah mah gancang kapawon pikeun nyieun cikopi pesenan salakina. Teu lila bi anah jeung Mang Kosim geus ngariung di tengah imah. Mang Kosim anu geus mandi sarta salin baju lalaunan nyuruput kopina. Paromana marahmai. Beja hade naon Kang? Sok atuh ka inyah geura dongengkeun. Katempona akang mani bungah tita tadi. Musa mesem bae. Atawa boa-boa kasambet kuda demit walungan. Ceuk bi anah anu panasaran pisan hayang nyaho beja naon anu rek ditepikeun ku salakina. Is, kamana bae nyarita teh nah? Akang mah teu kuna naon. Sadar jeung cager, make disangka kasambet sagala. Walon Mang Kosim ngagebes pamajikanana. Heueuh, ari cager mah geura pedar caritana tuh Kang. Mang Kosim nyawang lalangit imah kawas anu keur nginget-nginget padahal mah manehna keur ngarang carita pikeun nyimbutan kajadian anu sabenerna. Sanggeus rada lila ngahuleng pok Mang Kosim nyarita. Kieu nah, tadi wanci burit sawaktu akang rek mulang ti kebon datang bandar Palawija ti dayeuh. Manehna tas nguriling neangan patani-patani anu bisa kerjasama cenah jeung manehna. Si horeng manehna teh si Suhandi batur akang keur budak urang Cibodas. Ayeuna cicing di Bandung jadi bos sayuran jeung Palawija. Pokona mah jalma sukses nah. Mobilna oge aya kana 10na. Teu kana aya meureun salosin mah. Tah manehna teh ngajak kerjasama ka akang. Kusabab wanci geus sarepna harita teh teu hade cacarita bisnis di kebon bari jeung pepoekan. Manehna ngajak akang ngobrol di warung sangu nu aya di jalan gede arah ka pasar teh. Akang diajak dahar. Rengse dahar kakarak manehna nerangkeun lamun manehna butuh pasokan sayuran jeung Palawija dina jumlah anu loba pikeun dikirim ka ibu kota cenah jeung daerah Tangerang. Manehna nitah akang isuk ka imahna pikeun maheutkeun obrolan cenah mah lamun akang siap kerjasama pikeun jadi bandar sayuran di dieu kawas Juragan Barkah. Akang rek dibere modal. Jumlahna kumaha akang rek puluhan juta ge manehna siap. Kitu tahna beja hade teh. Ceuk Mang Kosim mungkas caritana bari nyuruput deui kopina.
Duh, asa ngimpi anah mah ngadengena oge Kang. Nah bener eta teh Kang. Kumaha mun ukur ngabohongan ka Akang atawa rek nipu eta jalma teh ka Akang? Rek nipu naon? Ngarah naon nipu ka Akang teh nah? Panurang mah eueuh araheunana. Kajaba Akang teh lega kebona, re hartana, karak meureun aya jalma nu boga niat nipu ka Akang. Tapina pan di dieu teh geus aya bandar sayuran gede nyaeta Juragan Barkah. Kunaon manehna teu ngajak kerjasama ka Juragan Barkah anu puguh geus ngawasa ka para petani di dieu Kang? Eta ge manehna nyaritakeun lamun geus ngobrol jeung Juragan Barkah. Tapi Juragan Barkah nolak diajak kerjasama ku Suhandi sabab geus boga bos sorangan anu salila ieu nampungan hasil tatanena. Tapi Kang, lamun Akang jadi ngabandar sayuran meureun nyaingan ka Juragan Barkah, nah Akang sanggup ngelehkeunana apanan kabeh petani geus ngalanggan ngajual hasil tatanena ka Juragan Barkah? Babari masalah eta manah kari dibeulina hargana saluhureun Juragan Barkah. Da harga Suhandi mah alus jauh lebih mahal ti Juragan Barkah jeung bosna. Katua kulina CS Akang si Ukri, para patanina wawuh kabeh. Komo bari dimodalan heula keur melakna mah pasti belok ka Akang kabeh. Yeuh bari nage kabeh patani jeung kuli teh sabenerna mah teresepeun ka Juragan Barkah teh ku sifatna anu medit jeung sombong. Ulah loba kasieun ayeuna mah anah. Kasempetan hade teh tara datang 2 kali. Urang cobaan we heula. Da ieu ge can puguh nah. Karak ge apanan isuk teh rek badami heula jeung Suhandina ge. Ceuk Mang Kosim bisa pisan ngabohongna. Enya Kang, anah mah pasti satuju jeung ngarojong kana sakabeh kaputusan Akang. Muga-muga we ieu teh jalan pimajueun pikeun kahirupan urangnya Kang. Tah kitu nah, geus wancina meureun pikeun urang ngarubah nasib. Geus urang sare ayeuna mah geus beuting Akang nage capek pisan ieu teh. Hayang reureuh. Geus rengseng ngobrol kitu mah Mang Kosim jeung Bi Anah arasup ka kamarna. Peuting beuki jempling hawa beuki karasa tiris. Ti kamarna Mang Kosim geus kadenge sora kerekna Mang Kosim anu nyegreg. Sarena tibra pisan, da puguh geus capek tas jogol jeung nu geulis Dewi Makarawati. Kocapkeun di jalan gede, jalan aspal Bandung Ciwidey anu jalanna arula arile kawas orae anu keur ngaleor. Hiji mobil truk warna koneng keur ngadius mangprung tarik ngambah jalan aspal. Mobil lajuna tarik sabab muatan geus kosong. Eta mobil teh karak tas balik mawa muatan sayuran ka dayeuh Bandung. Supirna saurang lalaki tengah tuwuh, umuran 50 tahun, pangawakanna rada gendut, kumisna kandel. Di gigireunana diuk kenekna saurang lalaki umuran 40 tahun. Awakna begang, buukna rada panjang tapi ciriwis, kumisna carang sarta ngumpul di sisi. Mani ngagok nginum teh mad euy. Karek sabotol sewang stokna geus beak. Dasar warung kurang modal. Engke-engke mah urang ulah nginum di warung nasi kasih mas.
maneh deui ngajak nginum di dinya, ceuk supir nyarita ka kenekna. Heuh, da teu apal stokna erep Kang, sugan teh masih loba weh. Anya kagok ieu teh, mabok henteu nyeri serah mah nya. Walon kenek anu ngaranna teh Somad. Maneh mah lain ngarah nginum na meureun, tapi rek ngaheureuyan si Kesina. Apal akang ge maneh teu naksir ka si Kesi. Syukur ari akang apal mah atuh. Pan engke bisa nginjung duit geusan ngalamar si Kesi. Lagi kagok ya, urang nginum deui yuk di warung Nyi Ijot. Tara kabeh akan sedok di warung Nyi Ijot Mahmad. Nya hayu Kang. Kuring mah salaku kenek kumaha supir. Ngan ulah lila deui ngakang mah mun mampir di Nyi Ijot. Sok duluy ngamar tepi ka subuh. Kumaha engke masalah ngamar Mahmad. Nu penting urang mabok heula sing wareg. Mobil digas leuwih jero. Mesin ngagerung. Truk mamprung beuki tarik ngambah jalan anu keur lowong. Da puguh wanci geus janari leutik. Arang langka aya kandaraan ngaliwat. Di palebah pengkolan di mana Mang Kosim nenden endog teh, ban mobil karasa kawas ngalindes batu anu tuluy ngeprek pecah. Ngageleng naon bieu Kang? Somad tumanya ka Juned anu nyekelan setir truk. Duh aing mah teuing uci ngaliwat kalindas teuing weurit mentas atawa batu meureun da teu katompo mah pas pisan dina tikunganna duda. Walon Juned. Coba minta udud mah, beak udud akang ya. Somad ngusiwal kana saku bajuna, tuluy nyokot udud sabatang. Udud diasongkeun kana bibirna Juned. Seunut sakalian mah, karak ge Somad rek ngahurungkeun korek api, sarta Juned ngasongkeun udud anu nyantel dina bibirna. Ngadadak Somad ngagero. Awas Kang. Juned ngarenjag manehna ngabanting setir ka beulah kenca sakaligus sabab nempo aya makhluk jangkung gede nangtung di tengah jalan. Eta makhluk teh sirahna nyeples buhaya. Nyeples buhaya anu kulitna sisitan hejo, tapi awakna mah kawas manusia bisa nangtung ngajega. Cekit, ceger. Mobil truk neunggar tangkal badag di sisi jalan tepi kasirah mobil teh ringsek. Makhluk kawas buhaya teh ngadeuketan kana truk. Juned jeung Somad didudut ku eta makhluk ti jero mobil. Eta makhluk teh tuluy ngiles ngaleungit teuing ka mana bari manggul Juned jeung Somad dina tak-takna. Isukna geunjleung yen aya kacilakaan di tikungan jalan raya Ciwidey. Truk oleng nubruk tangkal tepi karingsek. Supir jeung kenekna jadi korban tiwas kagencet di jero mobil. Hai tot waktos natanya kapan pemirsa dulur dangu sadaya. Emang cekapkeun heula ieu cariosan ditunda lebah dieu. Mugia urang dipasihan yusua nu panjang saengga tiasa patepang dangu deui di waktos nu salajengna. Tekirang-kirang emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan oge kakirangan dina sagala rupina boh bahasana
boh hasil tina rekaman audiona. Oge dina medarkeun cara medarkeun dongengna. Urang pulungan anu endah turus saena urang balangkeun anu barututna. Amang nada undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.